asal sing hade bagi nu endek ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina muai simpan kuari teh eta Mina jadid eta mah teu sah ta mabit di dinya ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun ulama-ulama anu nyekelan karena ucapan Kangjeng Nabi Mina bainal jabalain antara dua gunung teh eta ngaranna Mina mabit teh di dinya kuduna mantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso aya tukang lotek mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso jeung tukang lotek bari nungguan mabit datangkan ispul lael kuari mah diburak-burak pan nah kuari mah rabitna teh di kemah mah lain Mina tamah mantak dijieun da terowongan dua makaning kuari mah terowonganana hiji terowongan pertama muaisem nomor kedua terowongan kadi bukit jauh bae jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah sanajan geus disahkeun ku pamarentah dengekeun ulama nu asli ieu mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener ulama Arab ge hada Mina jadid kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna hayu bidayah jeung nihayana tetap ditulis padahal ita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge Mina keneh atuh ulah ditulis bidayah maka ditulis di ditu Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna cak nyana ge mimiti Mina mah ieu tuh tungtung Mina mah ieu tah lamun nek mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna di luhur gunung aya di luhur gunung gede Bidayatul Muna aya deuleu ge ka bakuna ka ditu anu ka ditu nu teu ka ditu mah nek neuleuh naon aya nyana ge nyieun mah nyieun lantaran geus teu katampung dibejakeun ku sungu di Arabia ada muna jadid tetep bae nyanana ge nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo geus di dieu bae jariweuh meureunanan jauh lamun terus-terusan mabit di dinya tah mabit di kemah mayardam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di Mina bongan di kemah bae hiji dua dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula menang ti guru kula di Garut menang ti guru kula deui di Jawa komo ieu mah Ki Muhyiddin Kosambi mah ngajelaskeun sing harade nyanyana mah unggal taun dan kamu kabeh sing hade lain Mina teman lain Mina kayak aya Bidayatul Mina ditulis keneh kuari ge mimiti Mina artina Bidayatul Mina teh di ditu da Nihayatul Muna tetep eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah Bidayatul Muna eta mah di ditu aya di gunung luhur Bidayatul Muna belah ditu Nihayatul Muna aya tah eta mabit mun teh di dinya atuh enggeus dam lamun teh ama urang teu mabit di Musdalifah dam lantaran sistem taradudi jadi aya genep pangkat saprangkat 2 perangkat 3 perangkat 4 perangkat 5 perangkat 6 perangkat bahkan lamun 7 mah muasasana bisa ada sangka 10 teh eta lamun awal biasana diberangkatkeun jam 10 datang ka Musdalifah atau jam 9 ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji deui lah di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng tek we di dinya tah nu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 tah mobilna tah eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tah di Musdalifah teu mabit tadi Musdalifah teh teu mabit datang ka Musdalifahna subuh na eta teh embe hiji itu cenah jamaah urang mah teh nyaho ieu darurat meureunna nanti mah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon lantaran bisa
bisa urang ti Arfah ka Muzdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Muzdalifah motong jalan kendal ka di jelas jekes urang ku teu ngupayakeun lempang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh lempang jadi deukeut sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun lempang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Muzdalifah ka Mina deket jasa tama deket artinya paling ge 3 atau 4 kilo deket jasa Masya Allah pulang balik bagi eta karyawan ka imah ka pabrik sabaraha kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Muzdalifah ka Mina eta teh deket lamun kamari nyaritakeun masalah cobaan ka ahli-ahli Mekah khususna ahli Madinah yakni orang Arab ina masalah mengenai buburon sebab ahlina jeung karesepna hingga jadi pagawean jadi ma'isyah wari dituluykeun ketika ihram aya larangan ketika ihram nu leuwih berat lantaran orang-orang Arab teh ku hobi-hobina ngalah hewan ngabuburon sehingga teu aya waktuna beurang jeung peuting teh ngalahan hewan bae setelah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun haji ketika ihram aya larangan-larangan ieu ayatna ieu ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wahai jelema-jelema nu iman alladzina amanu ay mukminun mukminat para mukminin para mukminat urang mana bae rek urang Arab rek urang non Arab Indonesia Malaysia talankumna bae mukminin mukminat kade wa antum murum ketika anjeun ihram teh la taqtulus sayda ulah ngabunuh hewan-hewan buronan teu meunang keur ihram mantep keur ihram aya larangan hiji teu meunang make pakaian anu ngaput mun urang keur ihram kemudian make pakaian anu ngaput ngahaja fidyah kedua teu meunang nutupan sirah mun urang nutupan sirah ngahaja fidyah teu meunang ngaguntingan kuku mun urang ngaguntingan kuku hiji saleter 2 leter 3 embe hiji larangan keur ihram itu kene teu meunang ngagunting atawa nyabut buuk mun hiji saleter 2 leter 3 embe hiji loba larangan-larangan kemenang make sesengitan orang keur ihram nailah kena fidyah itulah keur ihram mah teu meunang nya make sesengitan kecuali darurat kaya ning urang puyeng kemudian make minyak angin depan seungit eta mah teu naon tak itulah diantarana deui sajabat hiji bajeng muqaddimah jima teu meunang keur ihram mah oge ngabuburon teu meunang jadi keur ihram ngala uncal keur ihram ngala embe kaleuweung ngala onta imar teu meunang ieu nu matak dicaritakeun teh lantaran ieu kahobi urang Arab ari nyaritakeun kitu ngabuburon di Indonesia mah emang urang Indonesia mah teresepeun mantak cek orang Indonesia keur ihram sih ngabuburonnya heran ja moal meureunanan cek orang Indonesia lantaran di imana ge atuh tilo moal ieu urang Arab pan baheula karesepna kahobina sehingga jadi ma'isyah mantak dilarang keur ihram teu meunang ngabunuh teu meunang kecuali nu 5 nu diihtilafkeun antara para mazhab khamsu sawabiq la junaha lil muhrim yuqtal nu 5 binatang nu ngarusak bagi nu ihram henteu naon tah mamaehan nu 5 mah komo teu keur ihram mah di urang di Mekah ge teu naon komo di urang mana
nomor kahiji al-hadatu eta alap-alap, nomor kedua hida teh bangsa manuk kitu nu galak teh. Nomor ketilu hayah, yakni hayat teh orai marga obat gitu Pak Roh berit teh eta mah meunang ku urang tah termasuk bangsa hasarot menang di paehan tah mah hasarot teh bangsa kalabang bangsa kala nu kos kali cacakan nu ieu gitu nanaon ku urang di paehan nang ganjaran asal di paehan teh menang ganjaran nya heulang tah hidat teh heulang ku urang ditembak menang ganjaran pae ulah didahar tapi haram itu kene alap-alap tembak ku urang pae menang ganjaran urang sebab dititah tama-tama dititah di paehan berit paehan masalah berit si ada ulah birit tak macana berit aduh tikus berit paehan itu mah ngarusak tama kos gitu kan berit teh kuari mah geus teh berupa berit deui berupa dasi beritnya make dasi sok ngabolongan nya jasa sarua bae. Ada yang meninggal Haji Jaya Kampung Gubug jam 9 di Sindang Jaya, tolong diumumkan Pak Kiai Haji Jaya Kampung Gubug. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta kos kitu beurit bayat alap-alap helang orai berit eta paehan tah nya nah ngan lamun aya orai parancahan heula mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula azanan Allahu akbar asyhadu an la ulah qobat dari salat asyhadu an la azanan aja nyana ngaringkel tutupan ge kurang tutupan ke bakul tah pake naon tinggalkeun kadinya deui eueuh berarti jin orai hideung teh kos kitu atawa dibuka aya keneh parancan ku urang ieu mah imah orai lantaran imah mah lain tempat sia orai na ieu aing asa kaganggu memeh ku aing sia di paehan maning indit bae mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia na ieu ulah nyalakeun aing geus antepkeun tutupan tau tinggalkeun eueuh mun bener jin ila mun aya orai di imah warnana hideung na ieu mah parancan heula azanan heula anakalana jin sing ade pas gitu kitu keneh berit teh aya berit asli aya berit azab ti Gusti Allah datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja berit aki-aki itu beneran iya mah henteu sambarangan datang gitu bae berit teh henteu aki-aki heula neuleuan heula nyana ge ja utusan Allah aki-aki teh raja berit nyana teh ngambean heula set ieu pare ieu oh nu bogana ge diambean ku nyana oh ieu mah tirok ngazakat ieu diambean belah dieu bandean jadi tah lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah tengah zakat teh atau wajada teh babanda bae eta dilepaskeun beurit ka dinya ter nyanana lep eueuh eta mah beurit eta mah sanajan dipaehan ge loba bae bakalna eueuhna ge eueuh sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa dipek-pek gering ku paehanana eta beurit masing ade ngan bedana deuleu lamun aya beurit kos gitu deuleu mun aya beurit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bangun neuleukeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan tah mah lain sambarangan beurit eta kos kitu sia deh eta mah
beda eta mah geus kos kitu bae eta mah asal urang tewak hiji delekeun ke urang nyanana gitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun heuleuh sia beureut da kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleuh di alam eta aya nu teu neuleuh mah teu dibawa pakai kisah dibawa. Mungkin ada berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasa. Biasanya naik mobil ngobrol biasa juga urang. Itu lamun nu nyaho di alam nu eta. Mungkin ada turun di pasawahan teh di amban heula. Kitu bae sunnatullah. Ini dikirim berangkat ka Tangerang ka Cikupa. Kesempatan pasar kemis mente jauh sawah ieu beaku pabrik kos gitulah berit dipayahan mah masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong sarua bae keur diazab ku Gusti Allah pa kos kitu nya ieu alap-alap helang orai eta mah sunah malah dipayaan nya lajuna halil muhrim gitu yuktalna dipayaan nu 5 teh dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya eta lah nu 5 eta mah hasyarat ge hasyarat kurang sunah dipayaan hasyarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiburan eta binatang-binatang geus dipayaan masalah ikir carita syariat iyalah keur carita syariat nah ieu keur ihram ihram teh sing ade ieu kulantaran kuari mah ieu jadi ngaji manasikna kadang-kadang atuh didadak pan aya santri mah datang ka bab haji diaji beda ku santri mah teu ka Mekah teu naon diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ka Mekah bae tinggal muka doang teu ja puyeng cek janten teh ngaji da puyeng nah ngan geus pernah diaji kan aya di lembur mah di lembur ngadadak aya jelema hajina haji ifrad pan haji teh tilu aya haji ifrad aya haji tamatu aya haji kiron mun haji ifrad ngaheulakeun ihram haji mandarikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram panderi ngaranna ifrad lamun kitu umroh heula kakara haji ngaranna tamatu lamun bareng nya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mah ngeueukeun haji tamatu nya nama haji teh ifrad bae lantaran Kangjeng Nabi teh ifrad wah pendek pikiran da Muhammadiyah mah ngaulakeun haji tamatu teu sahiji bae lantaran Kangjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kangjeng ya Rasulullah pan abdi mah ieu deuk umroh bae heula ti heula aju abdi mah deuk buka lantaran abdi mah boga kasakit cak Kangjeng Nabi laharat silahkeun deuk umroh heula mah tuh abdi mah deuk nuturkeun Gusti Rasul bae cek Gusti Rasul Tuhan deuk naon ulama atuh ihramna ihram haji mah ifrad berarti pan Siti Aisyah di dinya ceurik kunaon Aisyah ceurik aduh cenah kula mah ieu kumaha ieu nggonaon ku kumaha kunaon atuh cenah ieu mangkaning keur ihram aju ieu head atuh head si ceurik cek Kangjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head aja itu kumaha teruskeun ihramna ulah jadi masalah aju atuh terus uku pula salat terus ka Muzdalifah terus ka Mina geus bae jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro teu boga wudu bugu head ge jadi munggah haji mah head bae ge jadi mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu naon untuk bisa babacaan anak head ge meunang head maca naon coba head ayo sia oh cenah ngeunaheuna mah cenah kiai mah dasar tilok babacaan sia mah itu masalah
datang ke Arfah batur mah istighfar 1000 kulhus 1000 dan baca-baca nu lain deui nyana datang ke Arfah geker salat lohor asar gen lewat udang-udang isya di kamana nih oi Muzdalifah aing kodo heula kodo zuhur kodo asar ieu keur carita itu ke Muzdalifah datang ke Muzdalifah batur mulung batu SD ieu budak moal aja sih diudangan mulung batu siang geus aing moal mulung batu aing ka mana ya ka Mina ayo ka Mina datang ka Mina batur jumrah SD ayo diudangan sia di kemah eta sih aing mah jumroh aing ke bae penting jumroh na sekaligus aing malah pokona mah penting akobah jeung sakabehna bae geus lah isu pentingna eta kos kitu teh jadi teh munggah haji mah babari jasa munggah haji mah hees bae ge jadi tah cak mu hees mantep ya atuh jadi ulah bingung ku babacaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi geus beres ya ka Mekah Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi Abdurrahman tah Aisyah teh pantacan umroh kuari umrohkeun geus haji heula beres haji nyana geus sehat geus tawaf ifadah berarti geus suci tawaf ifadah sa'i beres kuari umroh Abdurrahman kakana anterkeun ka ditu ka Naim anterkeun balik deui umroh jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad Siti Aisyah ge ifrad sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu cak Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun saha nu boga hadiun bawa ka dieu yuk bareng gula urang ifrad nu sejen sahabat anu tamatu bahkan aya nu saurang abdi mah landek dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat mangga bae cak Kangjeng Nabi nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik masalah mantek tilu haji teh eta mantek lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae salah total jas sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi balik di Muzdalifah talik di Muzdalifah ka Mina bebeja ka Kangjeng Nabi cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah if'al wala haraj laksanakeun teu dosa teu naon cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti tas di Muzdalifah teh ya belok ka Mekah abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah erek tawaf ifadah kemudian saya ke karak ka sore abdi mah rek Jumratul Aqabah cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj laksanakeun teu dosa teu naon meunang cak nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam lah berarti eta mencit dam teh nyana teh tamatu cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae tas di Mekah ke deuk tenang-tenang bae haji ke mabit teh deuk peuting bae abdi mah peuting ka Mina ke balik ka Mekah peuting ka Mina balik ka Mekah deuk kitu bae ya Rasulullah ifal wala haraj silahkan bae kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi malah mah abdi mah moal ka Mekah cak urang Cikupa ifal haraj tah mah aduh Gusti Allah babari bab haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa deuk kumaha ge mangga asal sing hade bagi nu endeu ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta Mina jadid eta mah teu sah ta mabit di dinya ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun ulama-ulama anu nyekelan karena ucapan Kangjeng Nabi Mina bainal jabalain antara dua gunung teh eta ngaranna Mina mabit teh di dinya kuduna kumantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso aya tukang lotek mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso jeung tukang lotek bari nungguan mabit datangkan ispul lael kuari mah diburak-burak pan nah kuari mah rabitna teh di kemah
lain Mina tamah mentak dijenda terowongan dua makaning kuari mah terowongan anak hiji terowongan pertama muaizan nomor kedua terowongan kadi bukit jauh baik jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot tak eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah sanajan geus disahkeun ku pamarentah dengekeun ulama nu asli ieu mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener ulama Arab ge hada mina jadid kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek bidayatul muna di ditu nihayatul muna hayu bidayah jeung nihayana tetap ditulis padahal ita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge mina keneh atuh ulah ditulis bidayah maka ditulis di ditu bidayatul muna di ditu nihayatul muna cak nyana ge mimiti mina mah ieu tuh tungtung mina mah ieu tah lamun nek mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener jadi tulis di dinya aya gede bidayatul muna di luhur gunung aya di luhur gunung gede bidayatul muna aya deuleu ge ka bakuna kaditu anu kaditu nu teu kaditu mah nek neuleuh naon aya nyana ge nyieun mah nyieun lantaran geus teu katampung dibejakeun ku sungu di Arabia aya muna jadid tetep bae nyanana ge nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo geus di dieu bae jariweuh meureunanan jauh lamun terus-terusan mabit di dinya tah mabit di kemah mayardam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di mina bongan di kemah bae hiji dua dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula menang ti guru kula di Garut menang ti guru kula deui di Jawa komo ieu mata Ki Muhyiddin Kosambi mah njelaskeun sing harade nyanyana mah unggal taun dan kamu kabeh sing harade lain mina teman lain mina kayak aya bidayatul mina ditulis keneh ku ari ge mimiti mina artina bidayatul mina teh di ditu da nihayatul muna tetep eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah bidayatul muna eta mah di ditu aya di gunung luhur bidayatul muna belah ditu nihayatul muna aya tah eta mabit mun teh di dinya atuh enggeus dam lamun teh ama urang teu mabit di Musdalifah dam lantaran sistem taradudi jadi aya genep pangkat saprangkat 2 perangkat 3 perangkat 4 perangkat 5 perangkat genep perangkat bahkan lamun 7 mah muasasana bisa ada sangka 10 eta lamun awal biasana diberangkatkeun jam 10 datang ka Musdalifah atau jam 9 ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji deui lah di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng tek we di dinya tah nu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 tah mobilna tah eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tah di Musdalifah teu mabit tadi Musdalifah teh teu mabit datang ka Musdalifahna subuh na eta teh embe hiji kitu cenah cama urang mah teh nyaho ieu darurat meureunna nanti mah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon lantaran bisa urang ti Arfah ka Musdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Musdalifah motong jalan kendal ka di jelah jekeus urang ku teu ngupayakeun lempang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh lempang jadi deukeut sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun lempang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Musdalifah ka Mina deukeut jasa tah mah deukeut artinya paling ge 3 atau 4 kilo deket jasa Masya Allah pulang balik bagi eta karyawan ka imah ka pabrik kana sabaraha kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Musdalifah ka Mina nah eta teh deket lamun sampekeun ka urang tek bae gitu
tapi tama jumroh masalah tama sakadar jumrohtul Aqobah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu muara rawat ya muara rawat pernah bahasa sebarang ratusan pernah ribuan eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya lantaran muru afdol pada desak waktu duha mulai di jam 7 jam 8 jam 9 wah macet jelema didinya kok bisa gitu sih lantaran mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae mantak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu didinya bae lantaran perbedaan jeung urang aya Syafi'i mah kira-kira atuh make waktu Abdul mangga nya mah wajib kudu jam sakitu aya urang mah kan henteu geus Abdul doang daripada macet mendingan engke bae dioper ka asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting masalah geus jam sababaraha ge malah manini mah aing moal jumroh mayar bae ka kepalana aduh masalah teh jumroh teh naon gitu naon sakabehna tanggal 10 teh jumroh tanggal 11 teh jumroh tanggal 12 teh jumroh tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh masalah tah aing mah mayar moal jumroh moal masalah mencit embe babari jasa ditanya saya hendak jumroh moal aku nanti capek moal ngulikeun atuh ngulikeun moal aku nanti teu boga duit gas ajeureuh nanti di Mekah ieu mah embe beres Masya Allah babari jasa ngan ulah diomongkeun atuh ka batur mesti merli embe kabeh keur carita ngaji babari tah bab haji mah nah iyalah beres jumroh urang jumratul Aqobah tahalul ngaranna tahalul awal seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang jima doang tanu can menang ai prakah beneran terjadi blon jasa ieu ulah keur di Mekah bae kiai cenah aya masalah naon masalah naon lamun urang mantos di jumroh kemudian tahalul eta geus tahalul awal can tawaf ifadah jadi can boga haji gede itu teh kakarak tahalul awal ngaran mun salam kakarak ulu salam kakatu doang can kakenca oh nya haji naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang na mana deukeut kiai ge cenah deukeut tetanggana nu aya naon ieu ieu kakarak tahalul awal jima kumaha tah ah sia macam-macam di mana jimana sakieu gunung dibawa ka sisi gunung buku eta Masya Allah jelema ku teu kuat teuing meureunnya sakitu loba jelema pan ribuan eta kudu mawa ka sisi gunung keneh bae ya Allah geus teu perlu mandi heula meureun tah geus dicokot parduna bae geus eta kumaha tah rusak tah haji tah rusak ieu terjadi urang Tangerang ye Tangerangna urang Pasar Kemis beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi aduh Masya Allah ayah baik dan kas gitu Masya Allah setan eta di Mina teh ayat merek mawadi'us syayatin di tempat setan sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim pas di jumrah di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim nya aya bapak kudu mencit anak bohong eta ngimpi nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahirrahmanirrahim rajman nasyayatin bismillah Allahu akbar joger jumratul Aqobah jadi tak pelebah dinya ya setan baheula tah jumratul Aqobah teh setan tah baheula di dinya timpah ku Kanjeng Nabi Ibrahim bismillah Allahu akbar rajman nasyaitan kalawan nyebut jenengan Allah Allahu akbar aing ngabalang setan joger jadilah jumratul Aqobah teu meunang ku ari setan sia ditimpa sia ku aing ulah geus lain setan deui ku ari orang Turki keur can kuari can kosieu keur baheula mah bisa keneh ka dinya pan naik kana ka dinya nyekel sendalnya nah dicekel mun sakurang mah setan sia orang Turki tah mah aja orang Indonesia mah pan nurutan malulu geus teh nyaho kaler kidul pajar bener dituturkeun deui ku urang Cikupa setan sia wah dasar urang Cikupa blon tapi nu gol karna eta mah ya Allah ya Rabbi tungtun deui datang ka Jumatul Wusta nah kuari mah ngabisiki ka Kangjeng Nabi Ismail manya ya bapak
kudu naon gitu ngaranna mencit anak itu berarti bapak bohong impian anak nyokot Kanjeng Nabi Ismail bismillah Allahu Akbar rajman lu setan syukur ditimpa ku Kanjeng Nabi Ismail bapak Aiman Nabi Rasul impianna bener goblok sia setan jadilah wusto nu kuari ku urang tah dibalang teh bismillah Allahu Akbar wusto teh ta eta teh Kanjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah teu meunang di setan-setan geus ibadah kuari mah ibadah jadi aya tilung ka di ditu tanggal 10 mah eta doang hiji tah Aqobah tanggal 11 mah engke di ditu tuh ulah usto Aqobah nah iyalah Aqobah nu deket ka Mekah ka ditu mentak lamun nyaho mah madep kiblat deket ieu Aqobah mah sabelah tadina kitu kuari mah jadi biasa kabeh jadi bebelahanana belah dieu Mekah aya di ditu urut bebelahanna di dieu urang di dieu tah ngabalangna bismillahi Allahu Akbar lantaran loba jelema je teu nyaho kaler kidul madep mana sajalah hese atuh geus anu kakarak sakali mah komo henteu nenget-nenget urang tuh ai kula mah baheula dibawa pan ku abah teh tah ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna Mekah itu tuh tah ieu keur sabelah keneh jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu beres jumroh doa madep Baitullah langsung tah iyalah jumroh nu paling deket Jumratul Aqobah tah eta madepna ka ditu ke urang ngabalangna ka mana ka ditu tuh ka teureut da ka ditu mah atuh hese nyontoh anak-anak jing kumaha insyaallah nah ieu mah keur caca paharaman keur ihram ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wahai jelema mukminin mukminat ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburon bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajin umratin bo ihram haji atawa ihram umrah kumaha lamun mayan wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am saha jelema anu ngabunuh di antara aranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ay fa alaihi jazaun atuh kena sanksi kumaha sangsina mislu ma qatala kudu ngagantian samodel anu dibunuhna naon minan naaminya eta tina pirang-pirang ingon-ingon kumaha nganyahokeunana yahkumu bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur ngabunuh nu eta nah eta teh kudu disangsikeun sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana pan mun nyokot deui itu ya hese pan eta mah kesit ku ari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum asal geus patali jeung hukum bae ngaji mah hese ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum bae hese timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayeuna bahasa wa man qatalahu minkum muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja berarti ieu tah ta'ammud eta ngajadikeun syarat kana wajibna jaza geus mata wujida syartu wujidal masrut wa matan tapa syartu intapal masrut aya syarat aya masrut eueuh syarat eueuh masrut anu ngaji mah jaheuh tinggal nu teu ngahiji aing mah surutu-surutu kitu heran surutu naon eta kiai teu ngaji hese tah itulah geus aya bahasa muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja nah kumaha lamun teu ngahaja iyalah sanksi-sangsina urang mah hese ngabongkar langsung dina Al-Qur'anul Karim serahkeun ka ahlina saha sahabat nu mantak cek di dina ge iya kumu bihi zawa adlim minkum teu sambarangan ngakurkeun nu dibunuh kudu akur jeung gagantina nu mana nu bakal ngahukumanana lain kudu sambarangan urang Arab tapi yahkumu bihi zawa adlin dua jelema lalaki anu adil anu nganyahokeun kana sifatan hewan-hewan tersebut geus serahkeun ka sahabat anu ngarti geus dibukukeun ditalung ti ku Imam Syafi'i nah Imam Syafi'i geus ngitabkeun al kitabna raudhah ka belah dieuna
majmu belah dituna sarahna belah dieuna jadi Fathul Muin ka belah dieuna jadi Riyad tinggal di deuleu bae kumaha babandinganna namun maehan onta aya dina Riyad kumaha mun maehan sapi aya dina Riyad kumaha mun maehan embe aya dina Riyad kumaha mun maehan hayam engke kumaha jeung kumaha nah iyalah ayat nama iya dikemas ku ulama lantaran urang mah lain ahli hadis lamun dina hadis mah aya ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu lumantek di dieu dijelaskeun sakadar para sahabat wa qad hakama Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas mah seorang sahabat wa Umar jeung Sidina Umar mah wa Aliun jeung Sidina Ali mah pinu amah bibadanatin mun aya jelema ngabunuh keur ihram teh ngabunuh manuk soari nu sok disebut ku urang manuk onta manuk gede bisa ditumpakan disebut manuk soari di urang mah koswari soari atawa burung onta eta teh mun urang keur ihram ngabunuh eta onta hiji tuh nang saya tak iya keterangan anak Ibnu Abbas Umar Ali Masya Allah kebelah dia sahabat keneh cuman waktuna wallahu a'lam